Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng patepang deui sareng ibu dina pangajaran bahasa Sunda. Tah, minggon kamari hidup tos diajar ngeunaan rarangken hareup. Aya rarangken hareup ka, aya rarangken hareup di, aya rarangken hareup ti. Tah, ayeuna mah urang diajar ngeunaan rarangken tukang. Rarangken tukang aya dua. Anu kahiji rarangken tukang keun, anu kadua rarangken tukang na. Kecap anu make rarangken tukang keun biasana nuduhkeun naon-naon anu kudu dipigawe. Nah, jadi kata yang menggunakan rarangken tukang keun biasanya menunjukkan suatu pekerjaan atau suatu yang harus dilakukan. Contoh rarangken tukang keun. Kecap asup ditambah rarangken tukang keun jadi asupkeun. Terus kecap beak ditambah rarangken tukang keun jadi beakeun. Terus contoh lainna nyaeta aya kecap anteur ditambah rarangken tukang keun jadi anteurkeun. Terus aya deui kecap sebut ditambah rarangken tukang keun jadi sebutkeun. Kecap anu make rarangken tukangna biasana ngeceskeun banda atawa naon-naon anu dipiboga. Artinya yaitu menjelaskan tentang suatu benda atau menjelaskan apa yang dimiliki. Anu kaduana nyaeta biasana nuduhkeun kaayaan atau perkara. Artinya menjelaskan suatu keadaan. Contoh rarangken tukangna. Kecap buuk ditambah rarangken tukangna jadi buukna. Kecap pinter ditambah rarangken tukangna jadi pinterna. Kecap maksud ditambah rarangkenna jadi maksudna. Tah, ngarah hidup leuwih paham karena robahna kecap anu make rarangken tukang keun jeung rarangken tukangna. Ayeuna latihan di buku paketna dikerjakeun. Sakitu wae pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.